Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun badaya tepang dangudi sarang pidangan dongeng Sundanya. Kurang ngadongeng dia simkuring Mang Nanang bade ngadongeng kende dina jajara carios Jawara di Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Ieu dongeng teh karangan Mang Nyalira sok sanaos dongeng basajan malah mandar janten hiburan. Atu kabaraya anu satya manco kan dongeng Mang di mana we ayana mugi sadayana aya dina kasehatan lahir sinderangan batin dilalancarkeun sagarupinanya. Tong hilap dirojong di taroelan tombol subscribe. Atuh mangoge nganuhunkeun kanu parantos like oge komen. Mangga mitra supados tenyang kolong ting kana waktos urang sami-sami dangukeun deui kumaha terasna ieu carita Jawara di Gunung Halimun atanapi si Badog Rompang. Sok kaparayun sadayana. Atuh singketna carita sabda jeung Letnan Somantri ti laju pindah tugas we ka Sukabumi. Duana teh dipernahkeun di markas Yonif 10. Nyata kidang kancana nu aya di Cikembar. Kocapkeun wae Letnan Somantri jeung sabda teh kiwari manggeus aya di eta markas kidang kancana malahan mah keur ngalobrol jeung Mayor Sapei. Ari eta Mayor Sapei teh minangka nu mupuhuan di eta satuan Yonif 10. Pamayor ngabagikeun paneutepna ka Letnan Somantri jeung sabda bari teu keungsi lapok atuh cacarita. Kedatangan marane teh ku saya dipiharep bisa diandalkeun. Saya ge menang beja mane duaan teh geus mampu numpes komplotan goromolan nu dianggap tangguh. Begituna saya arek neundeun kepercayaan ka mane duaan. Dina raraga numpes goromolan khusus nama di wewengkon Sukabumi. Abdi nganuhunkeun pisan Pak kana kapercantananana. Abdi duaan oge insyaallah bakal bajuang sasarengan nggoning numpes goromolan anu saurna teh beuki maceu. Malahan mah nah lares jumlahna teh teu sakedik. Ih bener pisan teu salah. Tentara memehan we kawalahan ngungkulanana. Loba rahayat nu jadi korban. Lian ti jumlah jeung komplotanna loba. Goromolan di dieu teh teu bisa dianggap enteng. Lian ti malahir kana ulin bedil. Pon kitu di darago pisan dina bela dirina. Nya sasatoba Jawara we anu jadi gorombolan. Jeung deui eta komplotan gorombolan teh sakitu licina. Kinten-kinten wewengkon mana wae Pak anu rawan seueur gorombolan teh. Loba pisan di antarana bae anu kabilang sering kabejakeun teh nya tadi sabudeureun Guha Coblong. Eta Guha Coblong teh nu aya di kampung Kadupungur. Malahan mah mun teu salah luluguna teh nyaeta si Wirasaba. Aya oge wewengkon Sukabumi kaler di antara wae Cicurug, Cibadak, Cisaat jeung Sukaraja. Pon kitu di wewengkon sejenna Cibodas, Pasir Datar jeung Cisieun Gunung Gede. Geningan seueur pisan Pak. Pami kitu mah teu tiasa dianggap enteng. Sabda milu mairan caritaan. Nya ku kituna eta wewengkon teh dianggap rawan. Diduga jadi markas goromolan anu kudu sagancang na ditumbas. Nya bisi kaburu ngalobaan we. Siapa? Saya duaan siap melaksanakan perintah. Kamana wae oge diparentah ku Bapak saya siap tempur. Leres Pak. Abi oge saya kediri kanggo jesim abdi janten panasaran. Margi seueur jago atanapi para Jawara anu tadi ku Bapak disaurkeun janten terlibat jaranten gerombolan. Saya ngarasa reueus kana kasanggupan maraneh duaan. Sanyana saya ge boga target anu kudu leuwih ti heula dijalankeun teh nyaeta kudu sagancangna we. Numpes gerombolan nu aya di wewengkon Guha Coblong. Eta komplotan si Wirasaba teh kacida maceuna. Malahan mah teu saeutik tentara oge anu geus jadi korban. Da eta atuh wani nyerang markas tentara. Kukituna saya rek marentahkeun ka maneh duaan kudu bisa numpes eta komplotan gorombolan. Kan bae teu gampang. Komplotan Wirasaba mah licik, kacida licin, jeung boga keahlian perang anu hebat. Siapa? Abi duaan siap
Sejangan jalan ke perintah ti bapak. Alus lamun kitu mah. Wajahna tim miti isukan mah. Kudu geus bergerak. Hari perkiraan mah eta musuh teh aya kana 10na. Jadi maneh oge meureun kudu saega diri. Nyiapkeun balad anu saloba-lobana. Siapa? Tapi sing persanten ka Jesim abdi duaan. Najan pasukan sakedik, abdi duaan siap tempur. Punten sanes sombong ieu mah. Margi abdi yakin salami abdi sasarengan sareng sabda. Sok sanes jumlah pasukan teu seueur teu janten basualan. Tak kitu, Pak. Margi nu utami mah kemampuan sareng taktik. Nya saya percaya. Mugia goromolan di wewengkon gua coblong teh saganjang na bisa ditumbas. Kitu cenah di antara bae eta obrolan teh. Sabada menang parentah langsung ti pamayor sapai mah. Sabda jeung Letnan Somantri teh badami we naharek sabaraha urang pasukan anu dibawa teh. Kumaha cenah rarancangna enggoning numpes eta goromolan di gua coblong teh. Kakara oge urang pindah ka dieu. Urang teh geus menang pancen anu kabilang berat. Tapi saya percaya ka maneh sabda. Tapi kira-kira kumaha rancang urang ieu jeung persiapan memeh indit ka wewengkon gua coblong. Saya nama urang teh kadang ayakeun heula panuruntikan. Urang teu tiasa gagabah, langsung bergerak dugi ka titik tujuan. Kapan urang teh namean tugas di dieu. Kadang nguningakeun heula kaayaanan apa. Oge periogi terang kumaha kekuatan musuh. Saya percaya ka maneh. Dina urusan naruntik mah maneh ahlina. Muga-mugi atuh sagancangna bisa nganyawankeun sagala rupana supaya lancar dina meranganana. Jadi isukan mah wayahna maneh kudu initnya. Mohon siapa? Pokona mah abdi tangtos bakal pangpayuna. Langkung ti payuna luntikalakeun. Abdi bade nyamur we sakumaha biasa. Kitu cenah rancang Letnan Somantri jeung sabda teh. Dina raraga ngamimitian arek numpes goromolan di wewengkon gua coblong. Atuh kocapkeun ayeuna mah isukna. Sabda teh harita geus pamitan ka Letnan Somantri. Malahan mah geus sageun we disalin baju. Make papakean biasa teu mawa bedia atawa saragam. Kapanan sabda teh arek nyamur we cenah naluntik kayaan gua coblong. Ari eta gua coblong teh pernah aya di wewengkon Kadupungur. Sedengkeun ti markas di Kembar ka Kadupungur teh lumayan cukup jauh. Kira-kira aya meureun 18 kiloan mah. Atuh sabda teh kudu ngaliwatan we sababaraha lembur memeh tepi ka Kadupungur. Caturkeun sabda basa tepi ka salah sahiji lembur nu katelah Kampung Cimanggu. Reg sabda teh ngaraneg eureun bari merhatikeun kasabubuhan jalma nu keur ngariung. Sabda beta tarik perhatianana ku eta riungan. Barang di deukeutan tetela nu keur ngariung teh keur ngaraduh hayam we nya ngahareupan bakalangan. Sugan teh keur naon ngarariung teh? Tetela keur ngaraduh hayam geuning. Sabda teh bet pirajeunan we nyampeurkeun ka jalma nu keur ngaraduh hayam. Sesalake di antara anu lalajo. Tetela nu ngaduh hayam teh bari tarumpangan. Kadenge surak meuni euyah-euyahan. Horse, si jalak anu unggul. Maneh kudu mayar ka aing deuleu. Alah, tetela geuning si jalak anu meunang. Hanjakal. Boro ditarohkeun teh kabeh. Geus jadi milik dewek sia. Nah, atuh ari sia wawanianan. Kapan si jalak teh hebat euy? Can kung si eleh. Hasuk sia kadiekeun duitna. Nya yeuh. Bisa katempo ku sabda anu meunang dina tarohan atawa tumpangan teh mani bunga. Sedengkeun anu eleh dina tumpangan teh katempo mani alum. Kawasna bae banget hanjeru lantaran hayam anu dijagokeun teh kalaka eleh. Nanaonan atuh bari jaruri sagarupa. Nyari geus eleh mah tuh katingali ku aing. Pikarunyangeun geuningan. Sok padahal kapan judi teh dicare ku agama. Lian ti pagawean dosa. Judi teh bakal ngadatangkeun kasangsaraan. Dasar jelema teh. Ngudag-udag kapanasaran. Ngudag-udag kahayang anu can karuhan. Ya sabda ukur ngagerantes we sajeroning hatena. Sajeroning merhatikeun kayaan di eta patempatan. Katempo di pakalangan mah hayam teh geus diadukeun deui we. Hayam nu diadu teh silih bintih silih sih. Dasar hayam beunang we diadukeun ku manusia teh dijadikeun kaulinan, pikeun nyorang kasenangan. Kayaan di eta pakalangan ngaduh hayam teh beuki rame atuh. Malahan mah teu saeutik urang lembur oge anu nungkutan we lalajo kalebah dinya. Ngan bae basa katingali rentang-rentang aya tilu urang jalma anu nyalambeurkeun kalebah dinya. Nu keur ngaduh hayam teh anu mani berareuwaseun.
kawas anu ngemuka sieun malahan mah sabada eta nu tiluan tapi kalebah dinya kayaan teh ngadadak jempe punggue sabda ge manikah ge. Nah saha eta jalma nu tiluan teh teteh geningan boga pangaruh anu kacida gedena sakur-sakur anu lalajo jeung anu ngaradu hayam teh jiga anu sarieun. Jalma nu tiluan teh nu saurang mah mani kendut bayuh yuh sedengkeun baturna duaan mah jarangkung begang pikeun urang lembur mah geus teu asing deui ka nu tiluan teh nyaeta Ki Jangala jeung anak buahna. Nu jarangkung begang teh tajarian ti si Otang jeung si Ono minangka jawara kampung anu dipikasieun. Asok euy pasrahkeun ka aing da. Hei, sanu menang bieu? Pokona mah kabeh ge pasrahkeun ka dawek tiluan. Asok sia, montong loba lila deuleu. Gancang pasrahkeun kabeh duit ka dawek. Wilujeng sumping, Akang. Alah, teu aya atuh ari artos mah. Bilih bade ngiringan ngadu mamang gawe. Mohon Kang, teu aya ari artos mah. Mangga bilih bade ngadu mah. Dewek mah teu hayang ngadu hayam. Hayang na oge duit. Asok gancang sator ka dawek tiluan euy. Lamun hayang ieu acara teh aman, marane moal rek diganggu deuleu. Sasa upami dipasihkeun mah. Atuh meureun sasat busiat. Artos anu mung sakieu-kieu teh seep. Moal aya kanggo maen atuh. Pokona mah deuleu, lamun hayang aman, asok sator ka dawek tiluan. Lah lamun teu daek masrahkeun, ku aing bakal diawut-awut deuleu, bakal diacak-acak sia. Hayam maneh ku dewek bakal dijabel. Adalah lamun sia teu daek masrahkeun duit, lian ti bakarangan bakal diawut-awut. Hayam maneh ge bakal dibawa. Puguh we sakur-sakur anu miluan kana eta acara ngadu hayam atuh bingung. Ari disetorekeun atuh meureunan beak duit teh eueuh jang maen. Lamun hanteu ditedunan picilakaeun. Bisa jadi atuh pakalangan ngadu hayam teh bakal diruksak, bakal diawut-awut. Pon kitu deui hayamna bakal dicokot ku eta Ki Jangala saparakanca. Sabda anu ngabandungan kana eta kaayaan. Hanteu mikeun lamun nepikeun ka eta urang lembur teh dipajeg ku eta Ki Jangala saparakanca. Sok sanajan sabda ge teu panuju kana pagawean eta urang lembur anu ngadon ngadu hayam bari jeung tumpangan sagala rupa. Sabda teh laju nyampeurkeun ka Ki Jangala saparakanca. Bari teh kung silapok atuh cacarita. Nah hampat memaksa minta duit sagala rupa. Terus terang, kuring mah teu suka. Hai, saha sia teh euy? Nah sia dipet ku wanita capek sarupa kitu ka dawek tiluan. Sia lain urang dinya. Nah teu apa? Yeuh, dawek tiluan teh anu nyeke dieu lembur. Wajar we dawek menang bagean lantaran ngayakeun acara di daerah kakawasan dawek tiluan. Sedengkeun anu mariluan kana ieu acara ngadu hayam teh lain urang lembur dia wongkol. Ngaran kuring sabda, kuring lain urang dieu. Kuring mah teu apa kabaraneh. Di dieu sote kuring mah keur parang we lalajo. Lalajo nu keur ngaradu hayam ngan bae nu jelas. Kuring mah teu resep ka jalma nu sok maksa mirusa. Papajag sagala rupa eta geus kaasup tindakan kajahatan. Kurang ajar sia. Wani-wani capek ka dawek tiluan sarupa kitu. Nah sia teh geus bosan hirup. Ieu mang kaluk teh hayang kojor jigana mah Kang. Sarua jeung nangtang ka urang. Asok euy, geura tindak ieu mang kaluk teh. Si Ono jeung si Otang teh atuh pating garajeleng we. Teu baca tur seak majuna rajang. Sabda ditarajang keduaan teh henteu ieu geumpeur sok komosieun. Panarajang ti dua jurusan teh bisa disingkahan entengeunna plos atuh peureup. Si Otang jeung si Ono teh ukurkeunna kana tempat kosong. Puguh we atuh duana teh mani beuki muncak amarahna asa diulinkeun. Teteh lah geuning cenah ieu jajaka teh boga pangabisa. Malahan mah kiwari mah narajang teh geus teu asa-asa. Derwai atuh sabda teh galungan mani rongkah dihurup kuduaan ku si Otang jeung si Ono. Tapi sok sanajan dihurup kuduaan, sabda teh lain tandingan si Otang jeung si Ono. Atuh dina waktu nungan sakedeung eta ceker lembur teh geus pating jarungkel we ngajurah roh dina kayaan humarurung nahan ka nyeuri. Puguh we atuh nu lalajo teh mani kaget na saha cenah teh jajaka teh. Lian ti boga kawani teu neung ludeung dibarengan ku pangabisa anu lain bantrak-bantrakeun.
Kijangala basa nempo batur nanggeus pating jarungkel. Puguh we atuh beki amek. Ketempo awak namani ngagidir. Puntu namani kekerot karona bari bolotot. Awak anu badak bayuh teh nyamperkeun ka sabda. Ih, kurang ajar sia. Dikumahakeun batur aing nepikeun ka pating jarungkel. Nah bet nanyakeun dikumahakeun sagarupa. Kapan jelas tadi kasaksian? Tetela balad baneh teh eueuh nanaonan. Ukur ku sageprakan geus pating jarungkel. Benar-benar sia manggeus bosan hirup. Rasakeun sia kurang ajar. Ceki cangala bari hari teh ngalukas bedogna. Seret bedog teh geus dilukas. Puguh we atuh nu lalajo teh mani reuwaseun. Inggis we ternyata cacaka teh nepikeun ka ajal binasa kangaranan lamun Ki Jangala geus ameh. Tinang tuwe bakal goreng barukarana. Bisa-bisa mah eta cacaka teh bakal dipaehan. Hiu, bedog terek nigas kana beuheung. Rikat sabda teh ngalelepkeun awakna. Plos atuh bedog teh kur ngaliwat we luhureun sirah. Dina kayana kitu. Sabda nyobaan males narajang. Berep kencana teh ngahantem kena pisan kana puhu ceuli. Ciebrod. Alah, aduh. Pangkieung. Si Cangala anu padag bayuyuh teh nepikeun ka ngapangkieung atuh memehan we rubuh. Lamun hanteu bisa ngajaga kasaimbangan badana mah. Alah, kurang ajar sia. Ceuli aing maneh ngahiung. Maneh linu jeung nyeri kieu kurang ajar. Sok geura maju deui. Ulah hengker. Lamun nya maraneh teh ceger anu ngajago ieu lembur. Kukuk kurang ajar sia sabda. Ih, anak itu mah benar-benar sia teh kudu sagancangna dipodaran deuleu. Rasakeun bakal ditarok teh sia babatok teh. Kituna teh badogna teh arek diheumatkeun we rek narok kana babatok sabda. Tapi sabda ge hanteu cileureun da kanyahoan. Nyaho-nyaho geus nyekel badog si rompang dipake nakis we eta badog musuhna. Terang badog nepikeun ka potong. Puguh we atuh Ki Jangala teh mani ngaranjuk kaget nepikeun ka unur-unuran ka tukang. Teu percaya lamun badog teh nepikeun ka potong. Alah, kurang ajar. Badog naon sia? Badog aing nepikeun ka potong kieu. Sapira oge badog rompang. Piraku atuh. Badog alus eleh ku badog rompang. Anak itu mah lain badogna. Tapi kumaha anu nyekelna? Sok ayeuna rek kumaha. Ayo, maraju di babarengan. Ulah kagok. Ki Jangala anu bieu ukur molohok kaget mata si meuteun teh basa ngadenge kitu mari tang ku sabda sarupa kitu. Laju we ngajakan kadua baturna. Hayu we cenah urang hurup ketiluan. Piraku atuh ari di hurup ketiluan mah. Ih, ayo sia odang. Ayo sia ono. Ieu mangkeluk teh kudu diwarah. Urang hurup ketiluan euy. Urang podaran. Aja Kang, sapiraku ari ketiluan malah. Ayo oi, urang ngoro ono. Meh bareng anu tiluan teh Ki Wari maju narajang babarengan. Tapi sabda tetap tenang we. Serangan ti tilu jurusan teh ngan sakirat bisa disingkahan. Samalah sabda teh bisa ngasupkeun panarajangna ngabagikeun kanu tiluan. Yuk ceprot, des cilabet, bangkieung. Nu tiluan teh nepikeun ka ngabangkieung. Puguh we atuh nu lajo teh mani surah. Tetela geuning cenah teh jajaka ngora teh sakitu hebatna. Nyang hareupan Ki Jangala jeung dua urang baturna teh mani enteng ngeunaker. Alah teu sangka euy. Eta jajakan uta tidak lajo teh hebat. Ngebelaan ka urang. Ah, parasa si eta. Keun aya nu ngawara euy. Lah, sok ayeuna mah urang tumpangan jeung dewek. Geus lah ulah pikiran aduh hayam. Urang tumpangan ngadu jelema ayeuna mah. Dewek mah nyekel eta jajaka sok. Najan di huruf ketiluan ge pasti bakal menang. Dewek ge bakal kayakinan pasti eta jajakan bakal unggul ah. Kenaun tumpangan ge pasti bakal eleh euy eta tiluan teh atuh tinggal itu. Geus bating jarung ka deui. Ah, sia mah kecing. Sok padahal mah euy. Saurang ngalawan tiluan mah moal kuat. Erek mah dewek nyekel eta jajaka. Maneh anu tiluan. Oh tabias bado. Nya teu moal daraekeun ari maneh. Kapan jelas eta jajaka teh katinggalin sakitu gagahna. Pasti bakal unggul najan di huruf ketiluan oge ih. Nya susukanan we atuh euy.
aya nu belegug, aya nu bodoh. Nya heueuh atuh. Eta jejaka pasti bakal unggul. Alah leuting itu. Sejangala sapara kanca. Kuat karipuh kitu leuh. Puas lah puas. Aya nu ngawarah. Ngara teu ngajagar teuing. Bener we kita ngalajeng baturna teh kiwari mah geus ngajaloprak teu walaka ya geus teu sanggup ari kudu neruskeun di tarung. Ampun sabda ampun. Sok harudang deus ya. Kunaon geuning jeger teh Namru? Lamun ngarasa jeger mah sok urang diadu deui deuleu. Ampun, rumah sakuring tiluan teh geus kateter oleh jajaten. Lamun maraneh tiluan geus rumasa kateter jajaten ku kuring, wayahna euy. Ulah wani-wani deui, ujag-bajeg kasing sabae. Ulah arek ngajeger sagala rupa. Lamun nya rumasa boga pangabisa, jeung rumasa jadi jago. Anggur mah belaan rahayat, perangan gorombolan. Susunguhun, kuring tiluan janji, moal arek ujag-bajeg, moal arek jugar-jeger. Nya, ulah coba-coba ngajeger. Bisi jeger, anggur mager areling, geura balik pikir, geura gunakeun pangabisa teh. Jang melaan nu sajeng bangsa, melaan rahayat. Dikitukeun teh anu tiluan teh jarampe we da puguh rumasa atuh. Maneh teh geus nyalahgunakeun pangabisana. Rumasa cenah boga pangabisa. Kalaka dipake pikeun maksa bujag-bajeg sagala rupa ka sasama. Lain melaan batur salamur melaan nu sajeng bangsa. Anu kiwarete dina kayaan keur werit loba jalma nu sangsara diganggu digunasika ku kajahatan gorombolan. Sabda sabada ngawara eta ti urang jalma. Lajue manehna teh ninggalkeun eta lemur. Kebat we rumampah neruskeun lampahna arek naluntik gorombolan anu aya di wewengkon Guha Coblong atawa di kampung Kadupungur. Euleuh mitra waktosna parantos teh nyakapannya. Segala urang tuna jejar carita jawara ti Gunung Halimun dugi ka dieu urang teraskeun dina seri anu salajengna. Mang nuhunkeun tina sadaya perhatosanana puntenna tina sadaya kakiranganana nya. Mang saeulanan undur assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cak.